wabarakatuh. Sampurasun. Prosesi upacara dan sudah mapat calon pengantin garapan Sanggar Seni Sekar Gumiwang gawe bareng sareng Popong Sawong plus wedding di Kawita. Aturan wilut yang sumping kanggo rombongan calon pengantin papasan. Urang ngarajah lesak kedap supados aya dina kasalamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun sampunakan Mahagung ka Gusti nu Maha Suci di langit pating karetik, di bumi pating kulisi gumelar di alam. Kira nyebat asmaning Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya sampun wahapunten manawi tatamu syahar mau sualeleda siap kedapan tosan lawa mulut kasalira sejam membarakeun mewar kasakuk nambalan area punya sampun wahapunten tuh atra alami calon pengantin kali rombongan berpayung gerabukakeun dalmi yang gerapapakeun berpayung gerabukakeun dalmi yang gerapapakeun berpayung gerabukakeun. Satria sejata tanda Awas. tenang udah gagah dan satria satria pembela
Aduh, ieu tukang kendang asa ku ngaheureyan, cakeng asa potong bener. Barudak di dieu mama ngaros bingahnya biasa patepang sareng sadayana anu hempak di dieu patempatan. Bagjanya kumaha daramang incu-incu mama sarerea. Alhamdulillah mugi salamina urang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu hilap mama sejang ngahaturkeun wilujeng sumping ieu kanu kasep Cep Reksa Patwalingga nya putra kadehes kersana Bapak Asep Hendra kali Ibu Lena Nur Seha anu sakedap deui baris diistrenan baris resmi ngahiji ngajatuh keramik sareng Neng cucu Indah Kumala SPD putri kadehes kersana Bapak Rohjat atanapi Bapak Ade kali Ibu Wiwin Widaningsih. Bagja mama teh deuleu incu mama ayeuna baris rendengan. Aduh. Oke teu hilap painten ngaturkeun nuhun kana kasumpingan khususna ieu anu janten sepuh kali rombongan ti. Nah, rombongan calon panganten pamegeur. Mohon duka di mana celai teh. Aduh, mohon lancalinci luncat pulang udar tina tali utang Tali gadang tali kadang alah sok para roho deui bahasa Sunda teh betul kasep kita itu harus tepat kepada janji sebab janji itu adalah utang. Sok ingat kana jerona sok ingat kana jerona nu si ambu. Aduh tadi dia paintennya kasep oke ka ieu ka kersana Bapak Hajat Ibu Hajat hapunten anu kasuhun mama teu tiasa mahanan naon ukur tiasa mahanan kudu'a mugi-mugi neng cucu sareng Cep Reksa anu bade ngawelah rumah tangga mugi-mugi aranjeuna sing mulus rahayu sing berkah salamet sing panjang yuswana sing panjang jodohna Bapak Hajat Ibu Hajat Bapak Besan Ibu Besan penonton sadayana sing ageng nyawerna lain neureuna barudak kek mama jadi emut ka Bapak Hajat asa sono urang tepangan heula barudak manawi kaluar anu beureum karesep mama bade nepangan Bapak Hajat Ibu Hajat sakedap hapunten kanggo kersana Bapak Hajat manawi aya kaluarna ya mangga siap pergi ke Kupang ya cakep oke atuh aca pergi ke Kumpang tuh jadi Kumpang pergi ke Kupang lewat kantor Pak Gade waduh cakep asa hoyong patepang sareng kersana Bapak Ade alah anu mana papa kamayun Pak Hajat Hajatnya ngiring bingah mama kek barudak kamu Ibu Hajat oke ayah bantuna ya siap beca kayu dari puncak Darajat jauh di Garut I love
love you Ibu Hajat. Aduh, mendingan repot ke Ibu Hajat padahal mawios atuh ari sakedik mah. Aduh, atur nuhun. Ibu Hajat mah keur bageur teh bageur deui barudak. Kek hapunten Pak Hajat. Paingan asa karareueung mama teh. Iya si Ambu teh buat teh tilelep di Jati Gede. Urang telepon, payunan Bapak besan sareng Ibu besan. Siap. Aduh, nanjak barudak. Matak nyeri. Ibu besan anu Karena Ibu besan. Bapak Asep Hendra teh anu bageur anu ganteng. Sareng 89 dari Bapak besan. Dari Bapak besan. Kalau tidak ada biar buat beli mobil sedan. aya keluar nu beureum wa. Ada. Pasti keluar. Cak keluar nu Bapak beureum. besan dia, Bapak Asep Hendra dia. Berehan lah. Buat Ibu besannya. 89 dari Ibu besan. Anu cantik Dari Ibu besan. anu berehan. Kalau tidak dapat biar buat beli mobil sedan. Aduh, alhamdulillah. Aduh, mana repot ya. Izin nama izin gitu kan itu. Tata HP na ngerenyet berarti nyambung ya nya. Nyambung halo. Aduh. Iya seorang mani halim bu kieu boa sengah kanan gaangnya. Gimana jempolnya? Oh bancet. Neng sahate ieu seorang mani kalem kieu ieu. Mantap kalenger. Teh ada tugas dari Bapak Hajat, dari Bapak Ade ini. Cepat ke sini, cepat terbang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan yang eh. Kemana eh? Anjir.
Asik. Buat poster Raja, hadirin Pak Haji, Pak Haji.
Digoyang sakedik, digoyang sakoong. Ai, tap 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 tap. Ai, tap 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 tap. Ai. Atur nuhun ka sadayana. Aduh. Woi. Aduh, bos surat. Aduh, aku bakir. Dan ku mama urang bulungan dia. Iya ku mama urang gulungan ya dunya ya lebar aduh. Kagegelan ci bos ci surat ci teh atur nuhun bos. Aduh. Aturan kanggo rombongan calon panut pemegang wilujeng sukti. Goyang ke manggil Waliga. Asep gerak tampi gerak geyar kembang malati tawis keasih kahemanti ibu oge tawis ditampina paniatan hidup keluarga di dia mugi aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Manglean malati parantos dikokoyangkeun atuh kasadayana ngahaturkeun rombongan mangga supados lalinggi dina kursi anu parantos disayang. Ukia inulur bagja
Wilujeng tepang Wilujeng tepang Mugia Ginur Bagja Nupang